Amuing calalager ilaing ucu. Cager wa. Alhamdulillah gening islami teh ka dieu geningan dewek kamari rek ka dieu teh gening aya berita. Berita naon wa? Orai kone. Aduh, nepi ka ganeas oge nepi eta ka seluruh dunya oge. Aduh. Rame pisan kejadian ka spektakuler gitu. Teu ngarti wa mah, teu ngarti sama sekali jeung teu kapikiran gitu. Kurang sumedang nepi ka kitu nya wa. Da iman netizen nu salahna ge. Terus eta kulo Bandung share nya. Jadi ngariweukeun salaria. Teh. Lalakon teh rame kamari. Rame pisan wa. Eleh drakor ge. Di Twitter ge kahiji dah trending. Wah ge kieu bukan Twitter. TikTok nya wa. TikTok. Akang ilainjan gerak-gerakan. Cepot, dewala. Abdi Pak. Hadi aja. Dari naon Pak? Kuring teh penasaran ieu teh kamari kejadian. Kejadian naon ya Bapak? Da teu boga sosmed selain mah. Boga HP teh Akang. Aya naon itu, Jak? Si Akang eta boga HP teh. HP ge teu bisa. Apa iya Nokia kene merenya anu baheula 3315. Tong boroning HP dewek makal pelator ge hese. Oke. Beda teuing Akang. Ari teh di mana ieu teh? Mana cik wa? Ieu teh di Cadas Pangeran. Oh, Cadas Pangeran? Kurang jauh-jauh itu Maritis teh. Hayang apa kejadian kamari? Apa wa? Karena kuda, wa mah. Udah di mana bohong hati-hati deh. Sok diuk. Gerwan si Dewala. Dewala, naon Kudu deh si teh. Lalilah si Lembang teh. Geningan kieu Cadas Pangerannya Pak. Kieu. Harieum ya wa. Harieum. Ieu teh peninggalan sejarahna wah luar biasa ieu. Cadas Pangeran Pak. Bener Jang. Tapi ayeuna mah asa aing mah kejadian kamari asa ieu geura asa aneh we. Nake aya orai koneng cenah. Pak lah, urang tanyakeun ka urang dieu Pak. Dola, naon buru siling ka dieu. Aya naon Pak? Kuring dibawa ka dieu. Diuk baturan Bapak teh penasaran kejadian kamari. Oh, anu trending di Twitter. Gening selain buat Twitter, Jang. Boga atuh. Twitter. Deweke boga. Ada orang dia boga Twitter teh. Oh, seueur Twitter seueur. Ada jelema ieu mah hiji atuh boga. Dewek pelator gitu bisa. Sok diuk. Geningan ieu Cadas Pangeran teh. Masih kena aslinya kan? Bukti sejarah ieu teh. Anu nyata eta tah. Emang ya nama anu palsu eta mah. Eta. Neknya. Cenah aduh. Si tubuh Cadas Pangeran teh diganti na tubuyana tapi-tapina teuing. Eta mah pola pikirna keur dia Akang. Aduh, bener. Ribuan korban wa eta. Loba keneh nu leuwih penting tibatan liana. Eta saran ti kuring mah ieu jaga ieu. Pokona mah pelestarianana eta sampah gerak tuh. Tapi ceun tepatna si laing teh. Nah jadi ka dewek ngambekna. Udah si laing anu sok ngabala mah. Tong beja-beja atuh. Biasana nu beungeutna beureum mah sok kitu di mana wae. Wah fitnah teh. Tuh, batur ge arapaleun ka si laing. Alah. Sahanya asa wawuh. Amuing gening saha ieu. Taros heula atuh. Saha sok. Kiraku tak apa eta kasih uas si Karem. Apa bong teh Amerika Rem? Lain uing nyaho ieu mah. Uas semurnya. Semar kuing teh. Itu Maritis. Tah eta itu nu di tukang. Tara lanjut TV sigan siamang eta. Oh, si Akang. Da sok. Kang Cepot. Eta. Ieu tah bos. Gitu. Bercampur. Itu hiji deui. Kuring. Agnes. Bener. Percaya we Ang Dewala nya. Yang seuri percaya we. Taros eta cenderek naraon si uas jauh-jauh itu Maritis teh. Lain eta barade naon ieu teh melincing arabling kieu ieu ka dieu. Kieu ye, tinggal dengekeun Mang. Bapak kuring, bapak dewek. Nya. Penasaran cenah kamari aya naon di dieu rame-rame cenah. Lebih ka ngebledag eta. Nepi ka Amarta Astina nya kan Maritis ge nepi eta teh. Aya beja ka ditu. Kitu Mang. Aya naon sebenarnya ieu? Ya. Apa ieu teh ieu di dieu teh aya nu viral kamari mah. Eta teh mangyana. Dasar we jelema lieur eta mah. Banyak. Eta.
padahal mah lain leungit geuningan. Geuning. Oh, aja. Jeung eta we teh hari dang make dipostingkeun jelema kitu. Keun we cek urang mah antepkeun nya. Di kadaratan ka ditu untung teh presiden ge datang ka dieu ngineangan. Ari uwa mah denge ieu. Kamari maca di Twitter teh gaya iki dicinjang. Kumaha? Jelema eta teh leungit cenah disumputkeun ku orai koneng. Ari uwa teh sugan teh bener geuningan apek teh geuningan di Dauan. Di Cirebon. Heuh eta kumaha jelema eta ayeuna? Saha teh? Yana kudasi. Nya saurna mah dihukum gara-gara paripolah kitu teh cenah dah ngaliurkeun pan ka itu ka aparat. Bener loba jelema menjarkeun teh nipu cenah. Lalieur wah. Tapi cek dewek ieu mah cek dewek ieu. Udah mah yana mah teu apal naon teh nya. Eta mah keluargana we eta mah privasi mah. Nya. Dengan netizen ye ngariweuhkeun. Majarkeun teh sumputkeun kuya-kuya kok geus ayeuna mah ambil hikmahna nya Pak. Naon Jang? Tong percaya kanu kitu nya Pak. Kitu tah. Kadukun. Eta tong percaya, mane percaya dewa lah. Henteu bare toge, kuring bare toge ka kanu tukang pelet geus teu percaya. Percaya kunaon dewa lah. Ongko tukang pelet tapi pemajikanna goreng patut. Teu percaya we. Nya bener lamun gelis mah dewe percaya. Jeung saha amang ka dieu teh? Abdi Kela ke saha ieu jenengan aya? Abdi teh di dieu mah tos teu birek deui abdi teh jang kerem nami teh. Oh, jang kerem. Nya. Kerem naon? Kerempeng. Jang kerem. Aya panjanganna teh. Jang kerem nu Pak. Ulah kitu ka batur teh jang. Keremi. Ya, tok kitu heula sidah keremi. Jeung saha ka dieu teh? Abdi kabeneran we nuju ngalasuluh ka dieu ngaliwat aya teh kuning aya nu ngabling. Wah teh aduh hayang ningali ieu patepatan. Tah dengan biasa wae. Nya tadi teh katingali teh ditu teh aya jelema hideung cabdi teh nu beureum hiji, nu koneng hiji bisi jelema samanea kitu. Tah musti mah bener ngaruksak di dieu di lemur kuring. Tah ieu orek koneng. Naon sia atuh. Eta bener. Pemaritis mah wah cai cuktor harerang teh geuning. Tah eta lauk sepat garaya kene kantos nage wa malangkung pawas panginten kanu ieu ngamumule ieu keasrian wilayah. Tah eta. Akang. Ya. Aya di ditu aya ranah helang. Jak. Aya ranah we. Aya Pak. Saha? Si Kandi. Sia. Si Kandinya randah. Kenapa? Sanes ieu teh kieu ai kuring pan di dieu nya tuan rumah punten we bade tumaros maksudna ngabring ka dieu teh meureunnan naha bade aya naon da bisi aya nu perbuatan jahat nu karar itu mah meureunnan kuring teh kudu waspada salaku tuan rumah. Tenang Kang. Dewek jeung putra-putra ua hayang ulin we ka dieu teh hayang apal kumaha nu sabenerna. Bari niis beureun ua. Tah eta bari ulin we ka Sumedang ka ditu. Kan di sebuah tahu tak kumang kerem. Nah aja jalan-jalan. Tahu aya itu di ditu di naon itu teh dicatet pom bensin di ditu. Ageng aya tuguna. Oh eta mah patungna mah bisa dihakan. Ini bade di kokos mah. Kela masalah tahu ieu mah. Tahu naon nu koneng? Tah untuk si Dewala tah koneng tah. Rasis. Apalin Dewala euy? Kajawab. Berarti palinter langsung Sumedang. Bener Cik mang boga batur eueuh. Boga bala deui teh hayang nanyakeun sabenerna percaya ka mang mah. Aya di dieu sepuh sim kuring kayaknya meureun lah ngobrol di dieu. Pak tanyakeun boga budak awewe teu. Aya CCTV tadi ditiungan lah kayak gampang. Aya si Enjal aya. Nah, lumayan deui lah di dieu galeulis urang Sumedang teh. Kayak atuh urang saurannya hari bade tepang bade sang abah. Mangga sok. Kayak urang gerawan heula ku kuringnya. Sok. Besok atuh di kantun heula. Abah. Euy, itu aya tamu abah. aduh, tamu di mana Cinerem? Itu Maritis Wah Semar. Alah, itu tamu kesepuhan. Sah yang panggil jeung abah cenah. Aduh. Siapa tuh Rem? Tanya. Itu di ditu di deket tugu. Rem mana panggewakeun hayam? Itu rambut sampo anu karakter. Oke jangan ieu merenya. Jangan nyuguhan. Bawa atuh sok ku abah tepungan. Aya da nu hideung hiji, nu beureum hiji, nu koneng hiji. Alah, aduh kesepuhan alhamdulillah ieu tiasa tepang ieu jeung abah Manel. Di dieu kumaha damang Manel? Alhamdulillah. Syukur ari damang mah. Abah teh asa kagunturan madu, asa kaurugan menyan putih ya teh aduh kesempiran. Ieu
kesepuhan di Tumaritis. Tenang we Kang. Alala jadi teuing, aduh. Abah tadi dia selaku iya we biasa sesepuh barudak ai salira mah panginten di ditu sesepuh di Tumaritis jadi lurah. Bah kieu dewek teh ka dieu teh. Mohon. Hayang ngaros ya ka Abah. Siap. Nupi kamari teh kumaha kelanjutanna teh? Oh, jadi kieu ya wa. Dari selera sama meureun wa langkung uningan padahal ieu mah kulantaran nuju di dunya wa teh jadi panginten ngindung ka waktu gitu. Jadi naon nurutan balarea gitunya penasaran gitu. Tah eta Bah. Sebenarnya mah dewek nyaho geus nyahoeun sih wa teh da. Pada ieu mah di media we kitu anu nya wa. Bila dua lah. Si goblok rege eta abah-abah. Aing mah salian tinggal rege teh ieu jadi kuncen di dieu teh. Kuncen di Cadas Pangeran. Oh kuncen. Kuncen lalagora. Tapi nah dewa lah dewek ditanya saha-saha ieu. Kuring-kuring oge nungguan ieu teh. Ieu mane mah pot aing geus nyaho pan sia teh sok syuting jeung aing eta geus panggil. Bener ya. Tuh nu itu nu tabal mah deh. Dah. Koneng-koneng itu bae nu kamari mah basiana. Kurang ajar eta ngomong. Sabina-bina ting saha eta? Yo, Mbah Marel si teh kamari urang syuting Mbah Marel konten. Ini geus apa isi wa mata. Laguna teh Justin Bieber nya. Dan stay. Dah gitu meureun ayeuna nya bade naros naon wae sok meureun Pak Bah diwaler sepengetahuan apa mampu diparelekeun di dieu. Ari uwa ka dieu teh kapanasaranan uwa deuleu. Mohon. Eta teh leres dibawa ku Orai Koneng atau kumaha eta teh? Da resep atuh dedengan di Tumaritis, di Asdina, di Amarta. Yana we. Aduh, eta teh jadi pembodohan publik, eta teh wa sabenerna mah. Jadi nu kamari teh sabenerna mah lain Abah kuncen asli, Cadas Pangeran. Oh, eta teh mah dupikeun oknum anu sasayonganan jang ditebak teu make logika. Coba. Tapi hampura ieu da sararea oge pan kudu make ieu tah. Rasio gitu nya. Akal. Arek nyieun statement teh kudu nu ka hati ku akal gitu nya wa. Da wa oge beretang ka samarang upaos. Tah. Arara gitu kalmu na leuwih-leuwih. Aing mah gitu wa. hujan adalah racun. Wa depan aja. Oh, jadi langguana. Kela Bah. Anu kamari teh meureun lain kuncen asli meureun nya. Eta teh nya meureun selaku sesepuh kitu nama ngiring jabung di talapung ngan pedah salah tebak eta teh jadinya kitu teh meureun karana ge jelema. Da ngaran jelemanya. Kesalahannya eta. Mata kurang teh kudu silih maklum dari dinya. Dan urang ambil hikmahna meureun uanya gitu. Ya eta. Dewek gini ngadenge pien Pak, ngadenge pien dina kalkulator. Aduh, kumaha sorana cenepot. Dewek teh rek syuting. Isukna teh nah dari wong pentingna teh. Aya nu nya dewek teh sieun we ka dieu. Oh, palingan hari tadi tulus pot. Leh ka gering gitu. Kurang bari nungguan si kereh meureun itu karena heuh cai nya wa. Ujung meureun keur itu mencit hayam. Wah. Ngaliwat dia meureun awang kok we jeung wa. Eta hayam naon nepi ka mana sok. Jadi kieu ye cek wa mah. Bah ada wa tanggapanana ieu mah hikmah jeung nanaonna sok berelekeun wa langkung paus upina mah panginten. Ayeuna geus kajadian hikmah nama hiji we tong percaya kana kararitu. Ya. Aing oge selaku kuncen teh hayang dipercaya. Tah eta. Kan loba we nu nanyakeun ka aing jadi dijawab kepada karep. Oknum ari Abah mah tah teu naon Abah mah. Gitu. Da kuncen mah aduh balalagur ieu di seberang mah. Teu aya nu wah pokona mah balalagur harare bring ieu. Ari nu kitu di viralkeun ari korban anu ieu nu itu teu aya dina berita. Madak Abah mah kitu wa. Yo, jadi nah kudu viral heula, kudu diusut teh atawa kumaha eta teh maksudna gituna anu viral meni rame tapi ka anjing pelacak segala rupa tapi ka sato ge berari ieu. Heeh. Pokona mah tong percaya kana kitu tapi aya deui nilai baikna. Yen urang Sumedang teh rempeg lamun aya nu kitu. Tah eta. Sauyunan wa. Tah eta. Silih asuh. Tah eta. Asih dedetkeun nya pot. Lain si teh. Tah si Abah begireui ah. Nya apon kurang batu kieu we jadi ngobrolna terus mi teuing wa nya. Dari jeung gua mah coba diheureuy euseun di jangelkeun ke jadi kucing. Kela bisa ngaregeh henteu da setelana ngaregeh kitu. Ari Abah mah ieu baheula ngaregeh ayeuna mah sekolot sabaraha disateuing. Leh. Itu si walana make jeung warnana koneng kitu nya pot. Hari cek kuring mah kita simbolna itu ngan kuring mah da sieun salah teh ngajibutkeun aya simbol. Simbolnya. Si bapak bodas sideung aya simbolna. Abdi meureun beureum aya. Koneng ge aya ngan abdi mah sieun salah. Sieun anu ngritik eta teh. Alus ya mah jangan nambah maju urang sadarea. Bae kritik mah da beda pendapat mah. Nu penting mah ulah nulah dirobah mah Quran. Tah eta. Wayang mah pembae ieu. Aya mah udah ka zamannya. Ya, kitu aya sugan teh koneng teh dipulas ku waduk. Gelo siapa? Bae da aing mah buta aing mah. Awas apa?
aing mah buta. Mau diberi bantuan ku kuring. Aduh, bae aing mah kerja. Bejana cari vaksin sia. Can aing bikin lagi di budak-budak gitu. Awas ya, Abah. Aing mah tare pae atuh bae dari pagi teh. Geus kolot kieu mah. Awas ya, Abah. Dewe kena acan. Tapi misalnya lamun aya diancam mau diberi bantuan geus we jawab mau ngiluan kerja bakti geus gitu. Daripada dewe ketara di kerja bakti ge. Asa si Abah. Beki heueuy gitu. Da eta si Uwa yang minta komandang si Uwa. Wa Semar padahal aya tantosna anu langkung ieu kumaha ieu teh menanggapi namun aya kejadian misalkan Kang Yana gitu urang teh sebagai netizen kudu kumaha meureun Uwa cek pandangan cek Uwa jangan kaharepna bisa aya kejadian kieu deui gitu. Akan langsung waspada. Cek Uwa mah kieu, Bah. Ya. Lamun aya berita can pasti ulah waka sasayongan nyeun SG SW nu kadar itu. Oh, da eta. Geuning jadi fitnah heuh. Nah, eta Dina endong mau duit sabaraha Uwa. di mana? Eta. Teu mawa duit kuring mah. Langsung ti tumaritis ka tring. Jadi di dieu. Berarti ini teu lumpang benernya. Dah eta. Gitu lumpang teu matu. Tadi teu ada mau deui anjing. Pak. Naon jang? Beri kok bahasa bungkus. Teu boga duit. Cewek ku abah. Jeung si Kerem dibere. Pokok mah aya bako salempeng. Kade Bah Uwa mah kana eseceng ayeuna teh. Oh, gitu. Kade Uwa eta ulah ka mana karep kolot mah bako we. Aduh. Ulah rokok murah. Kala Pak dewek ge tuh hayang protes. Sok naon bae pot. Dewek rokona Rokok naon cik. evolution. Oh, ke dipanggilikeun bako 74. Waduh jauh eta mah. Ya sia teh ka evolution. Ulah loba pamenta pun lah. Baik, Pak. Kerjaan kieu mah abah oge ya udah tinggal gewe geus tararing. Ini soalna doa yang udah naon cik nenge. Kuring jawara we. Ka dibere. Ngurasa teh. Oh, ka dibere bako jamu lah ku abah. Naon jauh-jauh ka jamu. Orang teh memperkenalkan naon wae nu aya di urang sebut di dia makan nu nonton YouTube teh loba. Di urang panu tenal tahu sok urang ekspor tahu di dieu nya. Tah eta. Tadi teh cepot tahu naon anu koneng, tahu naon nu bau pan eta teh mengekspor Sumedang kotak tahu. Nah, gitu kalah ieu mah. Kalah ayeuna mah kalah. Yana. Oh, ini geus enak abah teh selaku kuncen oge sebenarnya mah ngan katudingan unggul da kusiana teh. Tapi di sana mah teu salah gitu nama. Ngan eta we anu ngeserna. Tah eta. Gitu Bah. Kemana sih amang hiji deui ongkor ieu ngajuguhan. Sekarang bisa asak-asak rem. Yo, Nah, si eta di belum make naon batu bara ku gas. belum. Suluh ayo kene suluh. Sia mah dangale suluh nu bara sia atuh. Jadi wanila mulak kieu ning ka dieu. Bacan asak. Teuing dewala. Wah, ampunannya wah aduh kieu teh. Ai si wah marah isin ai rek. Eta teh. Sarua wae ditungaritis kita pun budak. Beuki heureuy. Ai si agan eta ku bahasa rehat di ditu di Amarta. Alhamdulillah pangesto dulu. Geningannya alhamdulillah itu tapi kamari meureun ngilu pirang ngilu neangan agan si agan ketot. Teu barogaeun HP. Aduh. Gitu mah. Tapi mendingan kitu wa di istri. Tah, eta. Di istri herang panon. Tah eta. Itu wa tah. Wa mah ayeuna HP teh iPhone 11. Aduh. Gayanya. Gaya wa Weh. paingan sok ningali dina TikTok wa. Sok pargoy wa. Lah. Bapak, Bapak. Duh si wala jika na bagi pargoy mah irung tapi ka kitu aja. Tong beja-beja cak. Bejana rek kolem jeung eta cara violin. Weh. Kamu dewe. Kare tong sebutkeun. Kamu geus cek Wah. Naon jang? Lu ajak-ajak di kotokan teh atuh budak yang tenar. Si Dewala teh. Ya udah sebar. Iya we. Ya. Ujung TikTok aja segala. Eta na kantong teh jigana jerona teh eta teh meureun HP iPhone ya. Tah eta. Ieu teh iPhone ge sabaraha hiji jeung kuota teh 10. Oh, syukur. 10 kartu. Namun si telepon mah mau kantong teh jerona teh kondom itu wa. Lah. Bahaya ada wa bejaan da budak teh anu Awas. ngajak ka saritem aing. Pak, itu Pak, pindah Pak, Tara. Abi mah, asli Pak, kalkulator kita bisa. Ini buat kemana weh, cuma nanti ngahibur pemirsa di dia mah. Teuing, Ata. Beuki heureuy geus siapa ieu? Sebenarnya teh beuki heureuy urang dieu nya, Ata. Apa mencairkan suasana, wahnya, ampura weh, aduh. Keun bae. Ngahibur. Ngahibur, orang mah tujuanana lain rek klarifikasina naon. Tah eta. Klarifikasi teh geus terpenting, aya Tah. aya bukti mah, gitu. Eta. Nyarem. Naon teuing. Eta belum hayam sia teh kadon di. Naon eta kadon ditumpakan kitu hayam. Naon? Kitu tah urang teh ngahibur. Ngahibur wa sok. Pokokna mah dina channel naon teh? Erik ge sae jeung dang wayang golek, Wah. make Kang Fajar oge aya di Siap. sana meureun upload. Dina SW sia mah. Naon we nya urang teh. Urang teh ngahibur teh menang-menang pahala. Bari Nya. teu ngamumule kebudayaan urang wa teh pan aduh selaku sesepuhnya tadi kebudayaan Sunda Tah, urang doktrin barudak maratek ku budaya Sunda budaya Tah, urang leres. gitu Leres eta. gitu pisannya wa Tah ayeuna mun sia teh bah
Oh, kuring mau lami-lami jeung si apa. nah, aduh, ramai Siap gaya ke si apa. Ramai keneh, wah, ya teh, bari abis tarik mereka pelet, kawan. Beli hari kawan makan aslinya gitu minta pelet dia, loba duit. Boga tuh, wak. Pelet anu alus lebat hayang loba duit ngagawe. Modalna tuh, wak. Cik. Modal nginjem kabang. Jadi kan spinu deui di mangga aja dah. Bulan dia. Dari ya gak orang Sumedang ya. Mengelok ngabodor eta pot. Lain biasana sok eta ka mana karep naik ya cepet wae sih. Dewek dia. Asa ku tarik di atas pangeran. Aduh. Beda hawa itu teh. Emosi embut mana urang pot. Naon teh? Mana ada cicingna di tukang kalangan di bapak mana. Sayang di dia udah hese itu tempat lagi. Aduh aing Sok itu suka nya di dia tarariis kieu, indahnya pemandangan. Banyak lonte-lonte. Naon teh? Karep oh di Sumedang mah. Eueuh. Tuh di jalan ka lu bang. Wah. Weh, Aslina. ulah. Naon Jalan Asia Tenggara cenah. Asia Afrika. Loba nu dagang ieu mie kocok sama model kalar itu. Ulah kalau nakal pikiran depot. Oh, isu bente. Ih, isu bente. Oh, di Sumedang mah bersih yo. Halus. Garulisnya orang Sumedang mah. Wah, sarole ujung. Oh, pokoknya mah gitulah gitu kan. Garulis. Aya. Aya. Tapi sok ngaringgalkeun awe lalaki. Heeh, da unggul masalahna teh euy. Dewek bawa ka Bogoh. Ka Bogoh orang Sumedang. Angger we ditinggalkeun. Nyeri kamari geus ka psikolog dewek teh. Syukur anu pot nanti ge bakal manggih deui lah. Amin ya rabbal alamin. Rem, Oi. tadi sing hayang ieu jangan dibuat ya si Semar. Oh, sok atuh. Kejana mana ieu naon minta ilmu jangan naon. Sok. Bare minta ilmu naon atuh. Naon aku minta ilmu kasih bapak. Kada atuh. Tapi minta doa atuh ka Gusti. Minta ilmu. Akan ieu syariatna dikolot Diuk di dia ya. sok bae tukang rem eta anu bujur dewek. Alah si mah eta mending genyal gitu kana bujur. Hei, Mang. Mana isukuna? Dewek jauh-jauh lapar ieu. Oh, can asap. Maka buru balik dewek ah. Kalau di bakawanya dibungkus sok eta rem mana bejana rek. Oi. Lain minta doa ke ditu jang jawokan. Tak kasih uang. Pergi ke AWW. Sok. Ulah ka uwa atuh langsung we kalau saluhurna. Ta eta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengekeun kalian saya teh mata kudu kamajuan teh saya kitu percaya ka dukun. Tah, eta teh patale tawat eta teh. Kade Patu jengga meunang kitu nya. meumpeng misalna kolot maneh geus eueuh jarah. Tapi minta mah angger ka Allah lain ka dinya, lain ka eyang-eyang nu tararitu. Oh bener. Hadiahan eyang teh. Kirim doa eta. Ngan, tong minta kasih Abah. Tong minta ka eyang-eyang tapi angger minta mah ka Gusti Allah. Kecuali minta pendapat Nah, mana. lamun aya keneh indung kolotna minta izin kumbah tah. Dampal sukuna inum. Sekarang Dan mesti cepot malah minta izin kalau pada minta duit saya tahu. Pas. Teuing isi eta bisa geuleuheun deui walah. Ada we wae lah. Saya udah sesuai di mana buat itu nu tuang basep di katanya. Kadang-kadang mana sepot kayak tai gitu. Teuing dewek anu rada cicingeun euy. Si cepot itu. Soalna naon? Aya bapaknya. Lain. Nah, Kita di lembur sia. Lamun di tempat itu sekebeak ya dewek. Kela orang ngajang ke gitu kan dia mah orang udah di Cadas Pangeran gitu. Di dia teh rek ngangan buah mana pot mana mah di kayu YouTube kan dia nya. Tong kitu, dewek mah beda dari yang lain. Pokona mah lamun itu urut dewek. Ya kembali di kayu YouTube ke rek ngomongkeun ge bebas urang mah. Ngobrol sanareng wah ayeuna teh rendah we teh eta meureun hayang geus rasat bisa dibawa mah banyak gitu nya wah teh ayeuna rek. itu sampe, Pak, sampe. Eta karungan rem. Oh, tangkalna tadi dikulub teh. Hatur nuhun satu acana wah. Da gitu wah. Urang ngariung di ditu tuh di lebak. Urang botram heula. Yang, urang botram. Eta rem Ayo, Pak. ayam jeung kanangna karungan. Heeh, siap, Pak. Kapal di mana ieu teh? Ka kapal dinya wah ka pangker kadang di poros di dinya eta palupuhna geus rada barolong. Heeh, hayu ah. Ya, apa di jalan Sok mangakang di payun. Ya kayak sadayana eta ulah penutupan nya. Atur nuhun gitu. Kela. Di balik mana ieu teh? Hilap deui. Itu kapal itu. Heeh, Tah tuh. penutupan aku. Si cepotnya. Heeh, sok. Bapak tinggal aja. Mang Cepot. Urang ieu heula Balik sieun Urang botram heula jeung urang dieu Nampi heula dewa lah. Heeh. Dah rupina sakitu geningannya kejadian spektakuler yang kemarin teh. Heeh, rupa-rupa wae geningannya. Pokona mah sing salalamet sadayana. Pokona mah tah lalakon Kakang Semar bersama anaknya ke
Cerdas pangeran teh sakitu tah. Kang Yana gugur. Kang Yana gugur. Lain tah. Kang Yana ieu Kang Yana karma. Lain karma nanti teh. Pejam. Murka. Kang Yana murka. Nah, sakitu kapiatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.